Nur. Aduh mana? Kok? Ari aang buka masalah naon jeung urang, kasih budak nyebutkeun ngajak gelut ka urang. Nah, ari mana ngomong naon ka di aing? Hah? Ngomong naon ka di aing? Ih, Nur, ku urang teh geus dipapatahan si Wawan teh. Geus papatahan cai teh era ulah gelut di dulur mah. Si anjing paingan oge. Wawan, aing mah teu nita kasih ngajak gelut. Aing mah nanyakeun sote duit. Ning aing boga kamari di sia 100. Itu kadenge Wawan. Terus tunung anjing sama kalancur teh. naon sia tuh? Hah? Naon ai sia? Nah sia ya naon, Pastor? Sia naon mah kuyu. Sok atuh gelut mah sia teh, ku aing diwasitan. Bak. Masalah ngopikeun kayak belakangan. Sok buat gelut sok. Si Teu anjing. omongan anjing sia mah. Aing minta nanyakeun duit ka sia teh Wawan. Nu kamari di sia 100. Tadi masih udah malah gitu ngomongna nyebutna teh ngajak gelut ka urang cenah. Jak gelutnya